Bismillahirrohmanirrohim. Tanbihun hukmu niyati dhaimil hadasi ari hukumanana niatna jalma anu langgeng hadas bima dina ibadah. Yastabihu anu menta kamenangan itu dhaim hu kana itu ma minas sholawati nyatana pirang-pirang sholat al-khomsi anu 5 itu sholawat wa ghairiha sareng salianti itu sholawat. Eta hukmu niatil mutayamimi hukumanana niat jalma anu tayamum kama sapertikeun perkara zakaro anu nyaritakeun hu kana itu ma saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i huna di dieu wa agfala sareng ninggalkeun itu Imam Rafi'i hu kana itu hukmu niatil mutayammim fi raudhati dina kitab raudhah wa sayati sareng tereh datang naon bastu dzalik panjangna hukumanana itu niatu dhaimil hadasi insya lamun ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah taala fit tayamumi dina bab tayamum wala yustarotu sareng teu disyaratkeun fin niati dina niat naon al idopatu ngagabungkeun ilallahi ta'ala kana lapad Allah ta'ala lakin tustahabu tatapina disunatkeun itu idopat kama sapertikeun perkara pis sholati dina sholat wa ghairiha sareng dina salianti itu sholat. Walau tawaddoa sareng lamun wudu saha asa ku jalma anu mangmang ba'da wudu ihi dina sabada wuduna itu si jalma fi hadasihi dina hadasna itu jalma ihtiyaton karena gawe ati-ati fabana tuluy pertela itu jalma muhdasan halna anu hadas lam iyazzi mangka henteu cukup itu wudu hu ka itu si jalma litarodudi karena mang fin niati dina niat bila darurotin kalawan henteu aya madarat kama sapertikeun perkara lau qodo lamun ngodoan itu jalma faitatan kana salat faitata zuhri kana salat duhur anu porot masalan umpamana sakan halna anu mangmang fi annaha dina sanyana itu faitah eta alaihi tetep wajib ka itu jalma sumabana tuluy pertela naon annaha sanyana itu faitah eta alaihi wajib ka itu jalma lam yakfi mangka teu cukup itu lam yakfi mangka henteu cukup itu qada amma ida lam yatabayyan anapun di mana-mana henteu jelas naon hadasuhu hadasna itu jalma fa innahu mangka sanyana itu wudu eta yazzi nyukupkeun itu wudu hu ka itu jalma lidoruratin karena madarat walau tawaddoa sareng lamun gawe wudu saha asa ku jalma anu mangmang wujuban kalawan wajib bi anasaka ku secara lamun mangmang itu jalma ba'da hadasihi dina sabada hadasna itu jalma piwuduihi dina wuduna itu jalma fatawaddoa tuluy wudu itu jalma azza mangka nyukupkeun itu wudu hu ka itu jalma wa ingkana sanajan kabuktosan itu jalma eta mutarodidan anu mendog mayong li anal asla karena sanyana anu jadi asal eta baqaul hadasi tetep na hadas bal nawa balikna niat itu jalma kana rob al hadas bihadihil halati dina ieu tingkah ingkana lamun kabuktosan itu jalma eta muhdisan anu hadas pamin hadasihi mangka ari wudu eta tina hadasna itu jalma wa ila sareng lamun henteu ingkana muhdisan patajdidun mangka ari wudu eta anu nganyar-nganyar soha mangka sah itu wudu aedon deui kama sapertikeun perkara pil majmu'i anu tetep itu ma dina kitab al majmu' waman sareng ari sahabae jalma eta nawa samang-samangsa nganiatan itu jalma biwuduihi ku wuduna itu jalma tabarudan kana ngalap tiis
aw saean atawa kana hiji perkara yahsulu anu hasil itu biduni qasdin kalawan henteu aya pamaksudan katan dipin sapertikeun bebersih walau fi asna'i wudu'ihi sanajan kabuktosan itu niat eta dina tengah-tengah wuduna itu si jalma ma'aniyati mu'tabarotin sarta niat anu diitung-itung ay mustahdiron tegesna anu dihadirkeun inda niati tabarudin dina nalika niat ngalap tiis aw nahwihi atawa bangsana itu tabarud niatal wudu'i kana niat wudu azza'a mangka nyukupkeun itu wudu hu ka itu jalma lihusuli dalika karena hasilna itu tabarud min goeri niatin bari henteu aya niat tabarud kamu solin sapertikeun jalma anu salat nawa anu nganiatan itu musola as-solata kana salat wadab algorimi sareng kana nolak jalma anu ngahutangkeun fa innaha mangka sanyana itu niat eta tuzziu nyukupkeun itu niat hu ka itu musola li anastigolahu karena sanyana katungkulna itu musola anil gorimi ninggalkeun jalma anu ngahutangkeun layak takiru anu henteu mika butuh itu istigol ila niatin kana niat fa in fakidat mangka lamun henteu aya naon an niatu niat al mu'tabaratu anu diitung-itung itu niat ka annawa sapertikeun lamun niat itu jalma at-tabaruda kana ngalap tiis wa qad gofala sareng nyata poho itu jalma anha tina itu niat lam yasiha mangka henteu sah naon gosluma ngumbah perkara gosala anu ngumbah itu jalma hu kana itu ma biniati tabarudin kalawan niat ngalap tiis wanahwihi sareng bangsana itu tabarud wayal zamu sareng misti hu ka itu jalma naon iadatuhu ngabalikan deui itu goslu dunasti nafit toharoti bari teu wajib ngamimitian deui susuci tanbihun wallahu a'lam bishawab.